dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh motor nu kamari aya kuari geus eueuh sekejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jah heueuh hok geura duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh motor kamari luar biasa sagala rupa motor aya kamari keur boga teh hei ka motor beat aya motor nu gede teh naon eta naon ngaranna lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget jasa kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh tah mah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok aya jelema nyiptakeun motor kos kitu ulah sok tapakur bae goblok teh jelema atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju ka beneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelan ge geus nud-nudan ka dieu tah. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia tah dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu ngagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit nu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papake teh Mercy Jeep ti anu ka mamana kunyana di pa anti tembak pan eta mah di bodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna jan teh ibutin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu haji pendi mah geus moal kapuateun. Tek nol ka mana ye? Teu kapuat. Kalkulator murah ka kos itu. Teu kapuat. Atuh dia mah ngana geus 1 juta, 2 juta, 10 juta masih kalkulatornya masih main ge. Tau lah 100 juta lah masih main ge. Asal geus bangsa tek we, ieu kumaha cenah ka dieu ieu. Ieu kumaha? Bantingkeun kalkulator kos kitu kan geus. Jeung sia-siana habak. Hasil ih miliar ge geus hese miliar ge tek ieu genep ieu genep ieu nol ka mana ieu ai yang jeung susah sok resep jeung serikeun asa hiburan jeung susah teh hiburan ya Allah ya Rabbi nu susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan nyetel eta ngaranna eta make samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang weh cek ulah ieu hebat teh ka anak teh hebat bala mana ieu make udang-udang bae ieu nu kos ge bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make training ulah make nanaon priwit bae trit eta pinter kitu ngaranna geus eta Agim teh ge zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat
Jang salat ngariung ge geus kudu make udeng-udeng. Yang ieu mesti mah ngariung make udeng-udeng aya salat teu make kopiah goblok bener. Teu jawab karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu ta urusan. Teu nyurup. Iya, ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masyaallah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indahna. Nu mantak kiai lamun datang ka murid hees hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana Quran aya dina qultunyana. Tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila. Boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah luas jasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng anak keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalila bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ning Cilongok wae kajangan di kana endi saya ngaji maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah nu DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi tapi ka pendopo deui. Ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil ayat digantikan ka duit 1 juta 2 juta 10 juta naik ke panggung hanya untuk samanan qalil ishtarau bi ayatillahi samanan qalil engke kumaha di akhiratna tah ieu karakter kafir seperti kitu kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang kuari nunjukkeun Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeulem ge da kumaha coba jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam ai negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulah ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibolong sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan qalila kafir bae jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantun ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kuran teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipikeun nu bogana kuran ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke di batan nu boga bangke terhadap bangke. Tuh
nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha banguna bangke mendak Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini bengking ini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis. Nah, kuari ini. Tapi dipoles. Masya Allah, eta ini make lapis. Ya Allah, make lipen. Weh, lipen lagi tengah nama berem sisina mah hideung. Dimodif ku nyana pacar artis. Ya Allah, make shadow. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu na diplat-plat. Aya berem-bereman biasa. Orang gila kan neleun ini kos gitu kan gila. Masya Allah, iya mah kara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka. Deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Aya mah pan ngahelob. Wah, ya ini. Parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kangjeng Nabi digeroadkan ku ini. Ya Muhammad anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus bae. Ya Jibril, man hadhi? Saeta. Oh, cek malaikat Jibril, hiya dunia. Eta dunia mun maneh nembalan. Oh, ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaran-kejaranana dunia bae. Untung maneh teu nembalan Muhammad. Masyaallah. Eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema mah geus kana bau nini-nini aya jahe onah punyana dipentang di dieu tapi lamun nini-nini geus kararieu bae tuh kan nini-nini mah bau hangru tuh hapeg ya nama tuh heran ini mah sanajan make esprek we disemprot bisa lah kurang set tetep we kaambeul bae cek nini wah sia angkat gitu marah nini oh nyahoan bae kan aing geus sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji tinggal nini mah belu nini mah gila nini nah iya kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke Masya Allah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neuleuh dunia teh indah neuleuh dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah. Nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deh ya Allah ya Rabbi
Horenganan kagilaan abdi terhadap dunia iyalah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanana kaijidana terhadap dunia. Sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah. Maut keur meujeunna teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basri. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti. Sabada abdi dibere ku Gusti, hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking. Tuan saya mah tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa. Teu hayang sabasakali. Mantek cek Tuan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka. Ya Allah. Sekali deui dengekeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadenge ku celis ya. Atuh kadenge ja aing ngomong. Eta bahasa Tuan Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah. Namun urang ku ari cicing di dunia, cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kalkulator. Isuk-isuk geus HP. Tas salat lain istighfar HP. Mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeun obor hirup. Ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake karesep tambah sapira makhluk hiji bae dipake karesep teh dunyeuna Allah karang beres. Aduh dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia berenang. Tarak ke beres dari takut ulah cinta dunia ngaju kiai da kumaha teh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan.
tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani ti eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun jan teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul eagle lepas dog aing salah tantu tah ngomongnya si beuti nyaraho tah eta kos gara ditu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang can geus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing ai kami mana geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke di aing loba keneh duit tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunaheun ge ngadengena buktina jauh mana kita keramik bae hese oh keramik bagian mang haji ayo ukur bae geus ukur aya sabaraha ieu teh mang haji tah geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari geus aya cenah ieu aya setengahna mang haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 teu kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sing ada jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh nu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu wari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae panjelo mah jenderal wari paeh jenderal ge jang modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh keur di periwitan jero kuburan tatrit aku kami ditinggalkeun dunia tah sok terhadapan geura kurang jaheu nya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor oh geus sabaraha kali ganti ternyata horeng kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang oh ieu dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila naudzubillah min zalik ieu sing hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila wari we ya di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah naudzubillah min zalik wallahu alam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kajen hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu
tapi demi samanan qalilah yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalilah kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalilah paeh bah dia sate sia kajen buku sate embes leungit sate sia masyaallah dari Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap naga sekejap deui ya netara kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan na agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muih hese asa eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya itu saya bapan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae anu ngomong ke situ teh makan sekala kadar birokrasi cek yang ieu hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah ai sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blek 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 ya Allah tambah deui urang Arab anu selona jeung tarang blek muncul nur bek sagrege ya leuwih teuing tambah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu nanaon jeung urang sasalaman plek nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus eta mang duit tah geus tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang nah geus beres tah kos kitu tah eta garga jual beli syariat mantap jasa tah kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila fasaddu an sabil carana fasaddu an sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti fasaddu an sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk fasaddu an sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya pentug sia koy
Sarok kan sia. Ayo, surak nu sia. Geus lain make peureup deui golok bae sia. Ai calangap sia. Di parang sana. Itu kuat. Ieu kakarake ieu ilmu zahir, tafsir zahir. Urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu. Murikak bulu. Tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu. Jalalain, Sawi, Ayatul Ahkam, kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi, tafsir berbagai eta zahir. Tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat. Hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i. Ayo, Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah. Tuh, aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat. Urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan. Wa in kuntum marḍā 'alā wa in kuntum marḍā 'alā safarin aw jaa'a ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'iran thayyiba. Atuh eta kapan ayat tayamum. Ngeunaheun. Tetapi ahli hakikat baja lain kos kitu nafsiranana. Paing kuntum mardo lamun aranjeun garing hate pinuku syahwat. Aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu. Tuh. Aw jaa ahadum minal ghaid. Ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia. Aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari mah lamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu salih berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiranan ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia. HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamas tumun nisa dunia. Palam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema, ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi. Teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh. Palam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi. Sahabat temanggihan ka sahabat, tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak. Guru mursyid palam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu. Patayammamu sha'iran thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, sia penyakitna ieu tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, kadia sia kadia. Nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaya ieu sih mah mending dilebuan langsung ngeus dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat. Di manaan ku istarau salah. Lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik. Tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz. Ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat. Kuari sebab make korena kapan. Nah, istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah. An ayat Allah teh Gusti Allah. Kok bisa kos kitu sih? Kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibaikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat
mantap KBG jadi ayat ya teh. Gunung ayat Allah, laut ayat Allah, tatangkalan ayat Allah, urang ge ayat Allah. Nu mantap urang ayat Allah. Geus lamun urang nempo secara zahir jelema, lamun secara batin ieu teh tajalli Allah. Ah, geus luhur tah. Geus luhur tah tajalli tah. Aya ge di lembur mah haji sajali. Ieu mah tajalli tah. Ieu kan Gusti Allah bisa. Ai eta sia hirup ai hirup nu saha? Nu Allah. Atuh tajalli Allah di sini. Ai gerak nang saha? Nang Allah. Bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu. Berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia. Tapi urang mah can datang kan ka dinya. Kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae, udin bae. Haji pedi bae. Kadeuleu bae ungkuk-ungkugan, lompat-lompang si eta bae. Can datang urang, tapi eta sebenarnya mah ayat Allah, tajalli Allah di eta. Nah, ieu kan istarau bi ayatillahi samanan qalila. Nah, lamun keur nyaritakeun tamanan qalila, gambaran-gambaran tamanan qalila, Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga, teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia nu hina, terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah. Kaluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing sendal kulit. Siap. Hei. Istarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Batak bastur bisa nafsir dia. Bisa nafsir ieu tafsir kosmik masih zahir kene. Na yalah fasaddu an sabili, ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing? Di pamarentahan maneh teh ayat Allah, kunaon atuh ayat Allah? Kok bisa henteu make karena ayat Allah? Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan ka ambe. Ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Kos kula lamun datang haji mah kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Aja mandi deh tadi. Aduh. Emang meureun penyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu. Sok besi zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Geus kaambeul. Aja pendi ka Jakarta ngahandek naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh taek nangis. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora naon. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qadha daripada magian nyana. Qadha. Eta kunaon eta? Ka ambeut dijauh kene saanu datang ka ambeut. Di ieu ulah sangka masyaallah lain saeutik wali-wali Allah anu bisa ngambeut. Dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang wes berarti cakula nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut itu hatena bersih cenah jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula malah mah. Nah, kiai anu dek datang oh iya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae. Oh balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu. Kesel urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Guna eta ambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ieu kula beundeuk nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau teh awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya tah samanang qalila laletik hina bau. Masya Allah kan
lamun Tuan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih neuk sanu daek ngadahar apel ku raja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun ngajeun kumaha ge santri teu betah motak wari majelisna bagus pondokna bagus santrina lake ki ura ono leia wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah kok mau dahareun kok mau didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tina lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behelanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna teh dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadeuleus sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo yang korupsi dan lain sebagainya fasadduan sabili dalam rangka fasadduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politis fasadduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi fasadduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan fasadduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kitu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah hai cilaka teh mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi mantak aya geus ya gua ndek ieu naon kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakeun teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu ente omong ente lah tuh ya hese tegas kos itu teh hese tah debatak lo jasa kiai anu ai dihareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyieun proposal dan ai dihareup bagus dihareupeun manu masyarakat dihareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal kaambah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotdakeun tetep bae ceramah deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berdaga kolot teu nu ngundang ngariung aja dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur aya Cianjur wah udah sakulah kan baheula mah santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh
nu ngondang ngareun jelema jag-jag keneh. Di Sukabumi kula pernah masantan di Sukabumi 2 tempat. Aya teh hebat ke sok kiai di Sukabumi. Zaman kula Warga belah dia Masya Allah pernah kade gai mah sekali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut tuh. Aya weruh temen ge. Wis arep di Garut wis perlu kabeh. Ilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah. Atuh di Bandungnya nyawa jasa kula mah Bandung. Masya Allah pembaturan gua ambalayah di Bandung. Di Bandung aya jelema nu pinter jasa, hebat pasantren ge di tingkat santrina loba. Kuari siji ora ono. Wih ora ono. Eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah, boten wenten. Wari acul-anculan we jeung calon bupati, ancul-anculan. Imahna mah bagus, mobilna aya, sapatuna erang. Tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji aja pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali. Sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah. Aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu. Hawa nafsu. Bandung lain hiji, babaturan kula aya, nu lain babaturan kula ge aya. Anu wah geus buka lama terus kalau mah nyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh jahona itu jahona naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang. Siapa pasoduan sabili kata limbang. Pasoduan sabili. Maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili. Kade. Ulah dong kiai. Emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud. Ya, saanu ngaharamkeun? Henteu kiai mah kalah. Ulah sok sempit-sempit teuing. Emang kita bukan hiji. Gas, kredit, ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo. Mama ngojai di neraka babarengan. Ulah sok sambarangan. Fasaddu an sabili. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon? Sadduan sabili. Ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa dedeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa walazim janji-janji sugan eta teu aya kafir karakter kafir seperti eta ialah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema eta lah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kasalahan-kasalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah. Tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga urang maot husnul khotimah cirian kitabna urang mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui. Di minggu hareup urang ngaji ngabahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab qot'i teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa wallahu a'lam bissawab.